Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Salwa Samrotul Puadat di kelas 8. Abdi di dieu bade nerangkeun tentang kampung adat. Dina materi kampung adat aya sababaraha bagian anu kudu dipahami. Anu kahiji, pengertian kampung adat. Anu kadua, contoh-contoh kampung adat. Anu katilu, istilah arsitektur. Dina istilah arsitektur aya 3 wangun. Anu kahiji, wangun suhunan. Anu kadua, ngaran wangun jeung fungsina. Anu katilu, ngaran pakandangan. Anu kahiji nyaeta pengertian kampung adat. Kampung adat teh nyaeta kampung anu masih kene pangkuh nyekel adat cahara karuhuna. Anu kadua nyaeta contoh-contoh kampung adat. Kampung adat anu aya di Tatar Sunda teh nyaeta aya 7. Hiji, Kampung Cikondang anu tempatna di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. 2, Kampung Mahmud tempatna aya di Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. 3, Kampung Urug tempatna di wilayah Kota Bogor. 4, Kampung Pulo tempatna aya di kawasan Situ Cangkuang, Kabupaten Garut. 5, Kampung Naga. Kampung Naga tempatna aya di Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya. 6, Kampung Kuta tempatna aya di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Anu katujuhna nyaeta Kampung Dukuh tempatna aya di Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kota Garut. Anu katiluna nyaeta istilah arsitektur. Dina istilah arsitektur aya 3 wangun. Anu kahiji nyaeta wangun suhunan. Anu kahiji julang ngapak. Julang ngapak teh wangun suhunan anu handapna kenca katuhu leuwih meber dipapandekeun kana jangjang manuk julang anu keur ngalayang. Nu kadua jago anjing. Jago anjing teh wangun suhunan anu rata sarta bagian tukangna leuwih handap ti bagian hareupna. Dipapandekeun kana anjing anu keur ngajogo. Anu katilu badak heuai. Badak heuai teh wangun suhunan anu rata sarta bagian tukangna leuwih jiga suhunan jago anjing. Ngan di bagian hareupna make sorondoy deui nepi ka katembongna ti gigir dipapandekeun kana badak nu keur heuai. 4, Parahu Kumureb. Parahu Kumureb teh nyaeta wangun suhunan panjang anu tungtungna make jure nepi ka katembongna jiga parahu anu keur nangkub. 5, Suhunan Jolopong. Suhunan jolopong teh nyaeta wangun suhunan anu tungtungna teu make jure sok disebut oge suhunan panjang. 6, Suhunan Limasan. Suhunan limasan teh nyaeta wangun suhunan pasagi anu make jure katembongna saperti limas atawa nyungcung. Anu kadua nyaeta ngaran wangun jeung fungsina. Ngaran wangun jeung fungsina teh aya 10. Nu kahiji asrama. Asrama teh nyaeta tempat ngarareb saheulaeun pikeun tantara barudak sakola nu keur latihan atawa keur diajar ngeunaan hiji hal jeung sajabana. Nu kadua balandongan. Balandongan teh nyaeta wangun saheulaanan paranti olah-olah hiburan jeung sajabana anu dikaryaan. Katilu balai desa. Balai desa teh nyaeta kantor pamarentahan jeung tempat kumpulan masyarakat di tingkat desa. Nu kaopat balai kota. Balai kota teh kantor pamarentahan jeung tempat ngantorna wali kota. 5, Bedeng. Bedeng teh nyaeta tempat matuna pagawe di perkebunan ngokolakeun binih jeung sajabana. Kagenep nyaeta benteng. Benteng teh adegan pikeunaan panarajang musuh. Nu katujuh nyaeta garduh. Garduh teh nyaeta adegan basajan paranti anu ngajaga keamanan lingkungan sok disebut oge pos ronda. Nu kadalapan nyaeta
Gosali. Gosali teh nyaeta tempat digawena pandai. Nu kasalapan nyaeta imah. Imah teh tempat matuna jelema. Nu kasapuluh nyaeta jongko. Jongko teh nyaeta adegan basajan anu paranti dagang di pasar. Anu katiluna nyaeta ngaran pakandangan. Anu kahiji nyaeta gedogan. Gedogan teh kandang kuda jeung sok disebut oge istal. Anu kadua kandang domba nyaeta tempat ngampihkeun domba. Anu katilu kandang sapi nyaeta tempat ngampihkeun sapi. Anu kaopat nyaeta karamba tempat miara lauk di walungan. 5 karapyak. Karapyak teh tempat ngampihna muning sok disebut oge kandang muning. Anu kagenep kurung manuk nyaeta tempat miara manuk. Anu kagenep pagupon nyaeta tempat ngampihna japati atawa kandang japati. Anu kadalapan nyaeta paranje nyaeta tempat ngampihna hayam atawa kandang hayam. Sakitu anu tiasa kusim kuring didugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.